Kunaon mana Ceng? Ya menuju ka Duhung. Aduh kunaon? Tadi di imahnya, di imah urang tos dinasehatan ku kolot. Ngan urang masana teu ngupingkeun. Emang kalau mana teh mari nasehat ka mana? Ieu tah, teh kolot urang teh masih nasehat ka urang ulah lutut pas nuju sakola keneh mah. Jadi nanti we urang teh asup KBK dihukum. Bah. Lah, ongko teh ngupingkeun. Dapat bisa apa? Ongko naros dijawab dapat ngamek. Lah, Ya, ayo bareng. yuk. Sih tugas ke dapur lah. Aing mah teh nya sebenarnya hayang jadi naon kayak pas tos lulus di sekolah. Oh, abang mah hayang jadi arsitektur. Oh, ari urang mah nya hayang ka luar negeri. Ah, abang-abang keluar negeri bahasa asing mah itu bisa? Bisa. Si kumaha? Ieu kupingkeun nya. ACW akal solidar bumas sama asal dia. Kala. Ah, eta teh bahasa naon? Bahasa asing. Asing di mana? Asing kan ieu bahasa. Iya mah aya mah. Teuing mana kan hayang jadi arsitek teh. Oke, berarti lamun jadi arsitek teh kudu tiasa ngitung tereh. Sok teh. Sok urang teh nya awas lamun teu tereh. Moal. Sok 5 kali 5 kali 800 bagi akar 300 kali 300 bagi 300 kali akar pangkat 200 sabaraha hasilna? 7. Salah ujang. Kan itu nggak tere. Bah. Emang ortu maneh teh? Ortu kok. Ortu deui. Jadi nuturkeun. Ongkos teh apa? Tunggu pingkeun. Kalau euy. Yuk. Angkat langsung ngumpat kali itu telat. Hah? Abang-abang keluar negeri. Ya ulang. Oh, ayo namanya hayang ka luar negeri. Abang-abang keluar negeri Abang heulanya. Abang ngomong ke luar negeri bahasa Inggris oke mah itu tias. Ari mana? Ayo. Bah. Oke, gas tuh. Berhasil bauda. Capek di tadi ya budak ngumit teh nya diosna.